أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. La tahriku aswarul akdar, kahayang urang teh moal bisa ngabedah karena qadar Allah. Atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah. Jak kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae. Urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae. Urang nuturkeun qadar yuk. Atuh eta nu bagus mah. Cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah ieu nu hese ge dengan guruna. Eueuh cenah meureun ge atuh aya. Satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya. Coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna. Guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang, kadang-kadang ngobrol jeung urang. Kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere, atuh pun siana can siap. Encan siap kacangna geus aya, jagongna geus aya, deuk dipelakeun. Ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna. Kacangna geus aya, parena geus aya, sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana. Geus dideuleulah kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare. Woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sababikul himam la tahriku aswarul akdar jak kabeh ge ku qadar Allah. Atuh urang teh moal bisa nabrak karena qadar Allah, kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang. Kajen ku kumaha ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae. Urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae. Urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae. Urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar eta lah nu dimaksud ku wali. Eta lah nu dimaksud ku hikam ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun. Nah ieulah metodena. Nah ieu kakarak secara global hungkul oh jaheueuh nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar. Geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae, nikmat geunaheun moal aya ngarasula ka Gusti Allah. Geunaheun jasa. Tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka dieu di naon gitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh geus beres tinggal urang kuari menuju ka hareup nu enggeus ka tukang teh ya dosa malulu berarti lantaran urang teh ieu ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon gitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat sholihin eta salat urang teh asa dosa. Eta urang salat urang eta asa dosa diangkat jadi wali di pangkat solihin teh urang asa dosa urang teh nobatan keur jadi solihin ge ieu teh teu kaburu bae henteu kaburu teh lain teu kaburu teh anggeus-anggeus ditobatan bae urang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Ngaji maca ieu mah kudu ngaji praktek disebutna ngaji diri. Memeh ngaji diri orang nonton heula melalui pembacaan geus teu kaudag ku urang sakadar carita we ngan aya kieu engke resepna kana caritaan siddiqun ahli Allah aulia eta geus aya tetesan wali di awak jadi urang teh kasupkeun kana wali. Waduh wah mantak di akhir zaman mah aya wali ngeridit. Ya Allah karim
wa adnan nasib at-tasdiq wat taslim. Pangahandapna bagian kewalian ngabenerkeun ka perjalanan wali jeung kawalina oge pasrah terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah mah mun nyaritakeun wali ngajebian ka urang. Giliran bae kadesek-desek aya cek dina wali jaya dina Al-Qur'an lagi. Coba pangnyontoan ke itu Pak Amin Rais. Ini Amin Rais teh wali. Jadi teu nyahoun ka ukuran-ukuran wali-wali Allah. Hese jeung Muhammadiyah. Rada babarian keneh jeung kitu bangsa Syiah. Nya nama ka wali tu paha. Di sisi eta. Di sisi lain berat di Syiah. Jadi orang teh ayeuna menyikapi golongan-golongan Islam nuku Kangjeng Nabi dicaritakeun bakal sataftariku ummati, bakal peberencai umat kaula masing-masing ke datang ke 73 golongan kabeh kajatakeun ahli sunnah wal jamaah. Nu aslina nu mana atuh ya Rasulullah? Nu asli mah nu ana aleh nu akur jeung kula bae diakurkan ke orang mentak maka silsilah besi teu akur jeung perjalanan silsilah nage engke dimusyawarahkeun besi aya silsilah gadungan besi ngaku atawa ngadenge doang. Nah ieu ke bakal kanyahoan tina hasil daripada pagaweanana. Hasilna norekat ternyata horenganan haju kebeli mercy. Norekat sih jadi kos gitu. Hasil norekat teh aju nyandung opat. Mantep. Jadi hasil norekat teh ieu teh mengarah kana duniawi. Salah. Mantap ari ilmu nama di deuleu ilmu ti Tasikmalaya Bah Anom akur, ilmu ti Banten akur, ti Jawa Timur akur. Nu teu akur teh cara meraktekeunana ti mimiti cara merekna anu sambarangan. Mentak begitu norekat teh jadi teu wauh jeung dulur. Barang norekat teu wauh jeung jelema. Barang norekat teh ego leuwih tinggi. Oh. Berarti ti mana ngamimiti ada norekat. Justru norekat mah ulah kajahoan ku batur hatta pamajikan ge ulah nyaho urang norekat. Teu nyaho pamajikan urang teh kana pagawean ibadah urang cukup ibadahna ka Gusti Allah nu nganyahokeun Allah titik geus bae sakitu. Geus di mata pamajikan urang bangun biasa bae gitu. Buset wayah Noel wayah ngagelang giliran nu kos kitu na mantep bah. Giliran anu urang pemajikan gesare anak gesare leket urang kuda ulah gandeng-gandeng ulah kanyahoan urang ibadah sorangan mun sakamar teh mah jeung pemajikan nyahoan urang hee ulah geuna kanyahoan. Ieu mah bebeja ka pemajikan neng kakak norekat neng. Entak sing hade nyanengnya kakak kaya ulah diganggu. Emang sanu ngaganggu? Ieu mah ulah ngaganggu ka kakak. Paling kakak nu ngaganggu ka neng. Aduh, norekat teh kos kitu. Ya Allah, ya Rabb. Jadi umumku naju nyanana mere selembaran saha nu neuk ijazah tarekat. Kosorat undang bae disebar-sebar. Ieu mah ilmuna ruhani. Geus teu kudu make tulisan-tulisan ijazah tarekat mah urusanna ruhani dari hati ke hati. Gitu atuh. Jadi engkena teh sejuk nikmat. Titah bener tanpa peduli ka makhluk jeung ka dunia. Ka Allah bae ngan moal bisa mun teu cara bersyariateun pake ku urang syariatna dieusian ku thariqah menuju hakikat.
geus minahin kapanggih jeung budak akur, kapanggih jeung nini-nini akur, jeung aki-aki akur, jeung nu sugih akur, jeung nu susah akur, jeung rangda akur. Eta mah akur bae pokona. Jeung rangda mah. Tah, terus jadi urang teh biasa bae. Mun bisa, mun teu bisa ngasingkeun diri. Asa teu bisa hate teh ngolembar ku kitu mah. Mulai urang kholwah. Jadi kholwah teh kulantaran teu bisa hihijian jeung jelema satungtung bisa loh, masalah mah enggak bae. Ternyata teu bisa. Hampir 90% ahli thariqah ngabejan moal bisa ngahiji jeung jelema urang pisah tina jelema. Oh kholwah tuh. Kholwah. Nah, di perjalanan ibadah menuju ridho Allah dengan ieu perjalanan khusus. Saha jelema na ieu nu kuateun kos kieu. Teori mah asa hese, tapi pan ieu mah urusana panggupai Gusti Allah. Ka dieu ya cak Gusti Allah, batur mah teu bisaeun nya mah kok bisa, batur mah teu kuateun kok nya mah kuat. Ih atuh panu Allah digulak-gileukeunna ku Allah, batur mah sare nya mah kerek, ya tuh masalah. Batur mah dahar sapiring nya mah 2 piring, khawarikul adat eta, akur jeung kebobule eta. Dibedakeun urang ku Gusti Allah. Kumaha ngamimitianana ieu? Anu kamari dicaritakeun ku urang teh nomor kahiji mengenal heula. Saenggeusna mengenal kemudian urang teh nyicipan. Saenggeusna nyicipan karasa ngeunak surbi. Nginum lek mun cara nginum. Geus nginum kaseubehan sakar mabok. Geus sakar kakarak makom sohu ngaranna. Mun ibadah mun dina minuman kos kitu. Urang neuleuh heula minuman urang keur dahaga. Wih, ieu minuman beuh bangun amis amat dideuleuh ku urang. Urang mah dahaga minumanana nya kadeuleuh amis nya tiis kadeuleuhna. Haju cuaca panas. Aduh. Masyaallah. Ngeunah amat. Cobaan asaan urang seripit. Ih, nya tiisnya amis. Ah teruskeun ah. Lak. Ululu. Turam. Hayang kene nginum deui. Lak. Hayang kene nginum deui. Ah, bungkiang. Sakar ngaranna. Ngarasakeun seubeuna nginum makom ngaranna. Makom teh cager geus dahaga geus henteu. Tiis karasana ka awak eta carita minuman kuari ibadah ka Gusti Allah. Dimimitian urang ku mengenal Allah heula ti wujud kidambako, terus urang ditafakuran mengenal melalui tafakur. Pan urang teh mengenal Allah teh melalui syariat heula. Can kaharti cenah kiai mengenal Allah melalui syariat ngaji heula. Sanggeus ngaji cobaan kuari ceng ulan sia geus ngaji geus nyaho kana haram jeung halal insyaallah syariat. Wau berarti sia ka Allah wau melalui syariat. Coba rek dicoba ku aing sia. Coba inon ya. Ih tambah bir jadinya. Ayo coba inum ku sia. Imbung urang sia mantap mung haram. Wauheun ka Allah melalui syariat haram ni minuman. Wau ta ka Allah melalui syariat ngaranna. Mung nya nama haram. Dibere ku urang awewe urang Lampung Putih. Waduh, Masya Allah. Haji bubuka di hareupeunna. Iya. Susuna mani neungtreut ya gitu. Apemna kadeuleun. Sep, pelan. Coba tah, nyana geus ridoeun jasa kasih hayangeun. Nu mantak ridho lain nyana teh ya irang da ditinggalkeun ku salakina geus 2 tahun. Jadi nyana hayang disodakohan duit teu butuh hayang sodako eta. Jadi ujang lamun daek nyarean nyana menang ganjaran lantaran sodako. Ih ke heula kon sodako kiamat kabalinger ieu mah. Sodako kos ieu nyana geus hayangeun jasa ieu. Jadi geus acep teh sodako kadinya nyana mah duit teu butuh bogaeun, mobil mah teu butuh bogaeun nyana mah. Segala rupa teu butuh dahareun nyana mah butuh ge eta. Imbung cek nyana kunaon emang itu haram zina mah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Wau ka Allah melalui syariat. Dur salat lohor gegeraan bae nyana neangan samping
sajadah dan dek mana sih ya sholat dek tuh kadangnya surah azan berarti ke Allah syariat. Ketika tak si hayang motor hayang buka duit ente ye motor ye tuh buka duit kredit ku sia DP-nya sabaraha 3 juta ngan bogana 1 juta geus pokona mah bayarkeun 2 juta geus sia nginjem ka aing blon teh coba. Jadi 2 kredit motor hiji kredit mayar hiji tah nu 2 juta na jadi 2 da sia geus teh teu naon teu pati wauh tah ka Allah tah dina bab kredit nya can wauheun ka Allah syariatna can anggeus moal dari wali syariatna ge can anggeus teh can anggeus kulo kordin jaronapan pawaribat eta teh can kapake ku manehanana. Saya boga duit henteu aju deuk usaha teu boga duit daek sia nginjem daek diinjeman mah ai aya manu nginjeman ye di aing aya ceki Umar teh ngan kieu di mana-mana sia nginjem 1 juta ke di mana-mana sabulan kudu mayarna 1.100.000 daek sia gagas oh masalah can wauheun ka Allah can wauheun ka Allah can make kana kulo kodin jaronapan tah eta teh wau ka Allah melalui syariat dina ieu mah wau dina ieu henteu dina ieu wau dina ieu henteu eta kos kitu aclean kos kitu moal bisa jadi wali moal jadi solihin ge moal bisa kecuali diganti ngaran Muhammad Solihin teu bisa tah mulai kuari ngenal ka Gusti Allah sok aya jalur khusus dilatih lantaran Maradona ge hebat main bolana lantaran dilatih Mike Tyson teh hebat tinjuanana aya pelatihna aya pelatihna teh dan lain-lain sebagainya urang ge ibadah make jalur khusus dilatih carana kumaha hudangna hudang silana leungeunna zikirna sanggeus teh mengenal wujud kidam bako dicaritakeun makomna ieu nya aya 7 ieu makom teh pos ngaranna aya 9 gitu makom teh aya 9 sok mulayan biasa etik sebenarnya mah ulah aya di jero hate dunia ulah aya di jero hate makhluk ulah aya di jero hate nafsu ulah aya di jero hate setan jadi hiji be Allah tah deuk ngaleungitkeun eta perjalananna melalui suluk ngaranna tuh carana hiji zikir kadua tafakur nomor katilu khidmah zikir urang ka Gusti Allah kemudian tafakur ka Gusti Allah jadi nyaritakeun dina hate teh merenung kana keagungan timimiti keagungan makhluk-makhluk Allah menuju ka Allah bersilsilah urang teh jeung khidmat ka guru kumaha cak guru ulah-ulah keur bener keur salah lagi lakonan bae sebab ieu guru teh neuk ngaluluhkeun nafsu urang teu lagi tentang guru tarekat mah kajen teuing salah tapi lamun urang teu norekat salah ulah tapi lamun urang norekat urangna norekat ka manehanana tah haju salah orang diinstruksikan kudu terus baik kajen teuing salah sebab itu dimaksud etana nu dimaksud ieu nafsuna neuk dileungitkeun geus teh rahasia guru teh mah kos kitu mah teu meunang dituturkeun ku urang teu meunang dituturkeun nyana bae teh mah rahasia jeung guru batu nuturkeun ulah urang nuturkeun guru diajak ngariung wani keneh urang nuturkeun guru diajak salat wani keneh urang nuturkeun guru diajak zikir wani keneh urang nuturkeun guru diajak tahajud siap urang nuturkeun guru diajak puasa siap jasa balikan deui ku ari urang diajak ku guru dititah dahar barang ge nyana saw leuwih ti siap tah mah leuwih ti siap diajak zarah siap jasa siap tah mah kos kitu mah ku ari urang gitu nuturkeun guru dititah kitu sedekah siap keneh demi keunggulan kitu pangkat siap keneh. Nah, kuari cak guru teh kieu tuturkeun aing. Ayo. Pas waktu salat, waktu zuhur teu salat guru. Asar teu salat. Bingung murid. Je, kumaha nya ieu nya? Guru geus teu salat. Ulah loba ngomong sia segala mikiran salat segala naon. Tuturkeun aing. Ieu si aing nuturkeun bener apa teu? Ulah loba ngomong sia bener tah henteu aing tuturkeun. Maghrib geus teu salat. Asar gitu urang nu biasa sholat titah nuturkeun guru teu sholat teu kuat urang dipisahan bae can kuat urang jeung guru can kuat memang kos kitu perjalanan kawalian mainnya cenah aya teu salat lain maksud teu salat datang ka mana ieu luluhna geus kos kitu bae teh urusan tarekat aneh bae geus
aju dituturkan ku batur atuh ulah tambah urusan nyana jeung guru hese atuh hese nu mantak saha nu bisa jah hese nuturkeun guru mah kos kararitu teh nu mantak ulah nuturkeun lamun teu dititah eta mah kan dititah kuari nuturkeun bae cek guru lah nuturkeun aing mah siapa bae henteu kula mah dek nuturkeun bae ulah siapa heula aing tah nu tadi mah dititah kudu nurut bae kuari mah teu dititah dek nuturkeun bae atuh ulah nalika naik ka gunung ulah sia mah nuturkeun bae nalika ngojay jak ulah ge bisa ieu nutur cak ulah bisa naik ka gunung bisa ka leuweung bisa ya ngojay bisa pelbah ka seuneu ayo sia aing tuturkeun bae mah guruna ka seuneu tuturkeun aing tuturkeun geus sia titah ulah ge terus bae lah terus bae ge tuturkeun tutung tak eta teu meunang tah ketika ulah cak guru atuh ulah bae ketika nuturkeun kajenting salah teu dimaksud salahna guru teh dek ngopenan nafsuna dek ngopenan lelembutan supaya orang bisa ngobrol jeung Gusti Allah urang mah pan ngobrol teh jeung nafsu pan aya ahli tarekat mah ngobrol jeung Gusti Allah per detikna cek Gusti Allah leumpang cek Gusti Allah salat takbir si ada tak pikiran ulah kade-kade tu si teh keur dibimbing ku aing cek Gusti Allah eueuh deui pembimbing nupang sagalana mah aing lurak-lirik sia mah keur dibimbing ku aing aya nu liwat ulah sok ngalebujur nas sekarang ngagitekna di deuleu keur salat sih mah nileung ngagitek waduh cek pikiran orang kos inul bae batal sia geus datang ka inul lain usul ilallah usul ila inul dibimbing urang teh titah kos kitu tah moal bisa teh kos kitu mun teu zikir jeung tafakur jeung khidmat ka guru moal we kajen kumaha ge eta teh keur carita metode ari anu dicokot mah ku Gusti Allah langsung ditarik ku Gusti Allah nah murad ngaranna henteu ngaji deui henteu suluk deui ujug-ujug boga kaistimewaan kadeuleu ku urang hajunyanana ge ibadahna pohara jasa dimurad tah mah kos Ki Fudel bin Iyad atau dimurad ti leuleutikna keneh atau dimurad tah urusan Allah tah mah ku Allah nek dimurad kos nabi atau ti leuleutik keneh dibimbing masum ieu ge dek dimurad ku Gusti jadi aya nu dimurad aya murid melalui suluk ngaji heula sageus ngaji dinyayankeun diberes sinar ilahi ku Gusti Allah di hatena nah ieu lolobana mah kos kieu nu meunang ngaijazahkeun ka baturna murid nu murad mah teu bisa sebab teu boga silsilah meunang ti saha praktekna ka murid kudu kieu kudu kieu teu bisa tah mah ngaranna laduni langsung ti Gusti Allah nu bisa ngaijazahkeun mah nu puguh belajarna alif ba ta sa jim kakarak ulah kitu kieu ulah kitu kieu engke geus berangkat mah masing-masing atuh mangga bae mantak aya murid ngelehkeun guru dina toriko ge sarua aya muridna mah ieu teh ngan sakadar sakitu pangkatna misalna ngan pangkat walina wali teh ngan sakadar walina kitu nu jaba aya ieu mah pangkatna kok jadi muhtar mah pan wali muhtar mah ngan 3 saumur hirup dunia ngan 3 pae hiji tambahan aya imamani ngan 2 aya autad ngan 4 Imam Syafi'i diangkat jadi wali autad kutub dina autad tah eta teh ngelehkeun guruna Tuan Syabdul Qadir tuh ngelehkeun guruna sarua bae naik bahkan guruna geus caritakeun bahwa murid kula anu bakal jadi kutubul aulia mah kula ge aya di handapeun nyana tah eta tergantung dah nah ieu nu bisa ngaijazahkeun teh anu belajar dibimbing nah kabla itu udah cerdas leumpang sorangan timi dimana ngamimitianana nah ieu nu rek caritakeun tadi dahaga urang hayang usul ilallah parabotna geus aya ilmuna kuari urang berangkat ninggalkeun dunia jeung makhluk menuju usul ilallah ku cara zikir jeung tafakur khidmat kanu jadi guru sesuai jeung aturan anak berangkatlah nah terus di dieu yuqalu al ahwalu mawahibu diucapkeun ari ahwal mah pamere wal maqamatu makasib ai maqamat maqam eta adalah diusaha wa kasbuha huwa taqaddumul ahwal alaiha ka'annaha nataijuha ngasabna kana maqam eta adalah diheulaan ku ahwal ka'annaha nataijuha
seakan-akan natijah daripada awal eta adalah makom wa qaulul ahwal mawahib yakni ba'da taharuf fi jalbiha qaskumaha ka khalqil awaid batur tipe ting sare ieu mah hudang kharqul adat ngaran. Kemudian kitu batur dahar ieu mah henteu eta ngaranna kharqul adat. Batur manginumnya nama henteu batur da nu ngarokok ieu ngarokok kharqul adat ngaranna. Batur mah teu ngopi nya ngopi kharqul adat eta kabawa ku juri eta nu batur mah keur ngaji eueuh nu nundutan nya nama nundutan khariqul adat sarua bae eta ge kabawa ku setan eta tak iko khariqul adat ye. Jadi adat-adat kebiasaan manusia kebiasaan makhluk ditinggalkeun ku urang eta teh hese kumaha ngamimitiana. Nah lamun urang eueuh guruan hese madak makelah guru cing 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 coba kumaha kieu ya guru beat ngaranna wari hiji awas jauhan kabair mangga nyaho sia ka kabair nyaho besi kurang nyaho ditulis mantak Mama Bakri nulis selah kabair padahal mah geus loba dina kitab-kitab kabair tapi lantaran ieu endek dimuridkeun ieu kabair dage ditulis ku Mama Bakri sempur dina kitab torekatna nulisan heula nya na kabair teh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40 kabair asana jang teu 40 wae dina fikih mah pan ieu mah thariqah kabair teh ditambah ai urang eueuh guruan mah hese tapi lamun aya guruan jadi nyaho singade ieu kabair nya ieu nya singade tah sia kudu dijauhan ieu kabair dibaca ku muridna bo kabair teh urang mah nu nyaho teh mabok zina maling judi maehan eta kabair anu geus jelas tah kos kararitu korenganan aya 40 dina tarekat mah kabair teh pandek usul ka Allah beres. Nah ieu nu sogoirna ieu nu sogoirna leuwih loba sogoir geus tinggalkeun ku sia nu kabair tinggalkeun nu sogoir urang nuturkeun eta bakal khariqun lil adat naon sababna sebab beda jeung kita fikih ku eta bae ge geus beda urang bakalna geus beda bakalna tah ku eta bae ge heulana encan nae ka ditu lantaran naon lantaran puguh jalurna batur bae nyebutkeun kabair teh nu tadi teh ya ieu mah macem-macem kabair sogoir teh macem-macem geus urang bakal beda jasa jeung batur dina tingkah-tingkah urang padahal urang teh can sakumaha kakarake datang ka sogoir jeung kabair jeung sogoir lantaran make doktrin kabair jeung sogoir teh sakieu kabair tah sakieu sogoir ngalaksanakeun eta bage urang geus kadeuleum beda ge bakalna jeung batur geus bakal beda dahar bae tapi daharna ukuranana ukuran jang salat bae mun urang ngalaksanakeun berarti mun urang ngalaksanakeun urang tepat mun urang teu ngalaksanakeun eta dosa dina ilmu tarekat mah leuwih ti kabutuhan dosa terus kabelah dina waro waktu dakikul waro anjeun kudu nganya-nya kana apik sok timbulkeun di diri maneh apik awas mimiti dahareun kudu apik ilumeun kudu apik awas kudu apik cak guru dina kitabna dibere kaapikan urang teh ieu awas kudu apik nya singade ba bogana kendaraan bogana baju dan lain sebagainya kudu nyaho kokot soranana diapik-apik urang bakal khariqun lil adat ku geus sakitu bae ge nuturkeun metode eta bae ge bakalna geus khariqun lil adat urang geus kabairna dijauhan sogoirna dijauhan warokna kurang ditimbulkeun ku ari ku urang mulai yakin aya ka Gusti Allah pasrah ka Gusti Allah taslim jasa ka Gusti Allah geus aya sorangan bakal timbul leban kabairna nu tadi geus ditauhan jauhan sogoirna geus kemudian warokna ku urang geus ditimbulkeun ku ari ku urang mah pasrah ka Gusti Allah teh geus aya nyai-nyayan sorangan bakal nyai-nyayan sorangan otomatis bakal aya ngeunaheun hampa make metode ngaranna make metode nah kuari
geus eta mah urusanana kos kararitu. Nah kuari mulai mata jeung ceuli di ka Allah ke. Ulah ayana naon di jero hate kunu tadi geus dilaksanakeun urang geus bisa. Kos belajar nulis hayang bagus urang nulis atuh henteu nuturkeun tulisan teu henteu make metode digentur mah aya nyeun alif cara nyeun alif kos kieu ye urang dipagahan nyeun alifna kieu ye nyekel kalamna kieu penana nyokotna kieu ye tet nyeun alif nya ba kieu ye dideulekeun urang deuleu ye tah nyeun ba kos kieu set tak kos kieu terus ain oge pak didelekeun teu meunang teu delekeun kieu ye carana lamun nyeun ain kieu set tuh eureun ka dieu puterkeun ieu kabuter-muterkeun kalamna kudu didelekeun ku urang awas masih salah puterkeun set puter ka dieu puter tet aya tipis kadal nyeun dal kieu ye tet tah sok eta bae heula teu meunang urang tulis nu lain nulis eta bae alif kudu akur meunang ti guru cara nak kieu cara lamun urang teu daek akur bae bebeja ka guru kok alif kula mah teu akur bae bengkok nu teu bagus bengkok mah oh balikan deui kieu ye carana tek set nah nyeun alif sok oh heueuh ba kok teu akur jeung guru ba diakurkeun bebeja urang ka guru lamun can akur mun geus akur sok urang laksanakeun kurang nyeun alif teu meunang wakan nulis nu sejen-sejen eta bae heulanan geus rada akur-akur bebeja ka guru coba hasilna alif ba ta na kabeh geus akur ye rada akur naik dibere ngan sakadar saeutik bismillah we bismillah engke bakalna mencakupkan kabeh bisa bismillah akur jeung bismillah guru bakal akur ieu keur carita nulis eta bae heulanan akurkeun cara narikna ti mimiti alif ba na terus datang ka beres geus da urang setor ka guru sok gurang nulis naon bae ge bakal na katurutan ku maneh nulis sok dek nulisna kata kakarak hiji engke kakana kripi kana dewani dan lain sebagainya dibere ke ku guru akur urang jadi make metode cara henteu kudu nurutan hiji-hiji cara di sakola teu kudu mun make guru mah alif ba na bae engke jeung kripi ieu dewani ieu terus kabeh khot teh ku guru dibere rumus tak jadi bisa sorangan kayak kaditu nah iya ibadah ge sarua ku guru dibere rumus bae ieu kabairna ieu tinggalkeun sogoirna ieu kieu cara warokna ieu kos kieu warokna tah engke maneh hudang ti peuting mandi hudang ti peuting kabeh mandi wudu carana kumaha deuk mandi teh ya urang perasaan mayit dibere ku nyana bukuna tah kumaha Bakri bahwa urang teh mayit kemudian urang dipandian terus dibersihan urang teh mayit rarasaan teh mayit teh geus kudu boga perasaan bahwa urang teh keur dipandian mayit beres mayit wudu beres urang boga perasaan mayit bae terus beres terus urang teh make baju urang teh keur dibungkus mantap lu bagus mah nu putih abeh jadi mayit beneran ya. Terus perasaan mayit alah geus teu daya teu upaya ai mayit kumaha ai mayit na didieukeun diuk dikedengkeun ngedeng digigirkeun gigir dinangkarakeun nangkarak nah ieu mayit ngaranna urang teh ti mimiti mandi wudu kudu boga perasaan mayit nah geus beres urang nangtung ieu teh mayit geus atuh aya anu ngarobah-robah sa Allah urang teh keur dirubah-robah ku Allah sok ku Allah dirobahkeun anak Allahu Akbar satungtung urang boga perasaan urang encan jadi kudu leungit perasaan urang teh kudu perasaan teh ku Allah ditakdirkeun ku Allah disidakepkeun ku Allah dirukukeun ku Allah disujudkeun ku Allah atuh hese nu mantak hese ge jadi wali micin perasaan diri bahwa diri eueuh nu aya Allah jadi ku Allah bae geus tah sebab naon atuh cak sa'ato ilah ge sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar geus dibejak geus dibere-bejak ku Syekh Ato ilah di awalna dina hikam sawabikul himam himah urang tujuan urang kahayang urang maksud urang anu menggebu lil teu beda jeung kuda sander sok geura la takhriku aswarul aqdar moal bisa ngebedah kana tabir-tabir kodrat iradat Allah papasen Allah sok urang kahayang kawin jeung si eta cak kodrat Allah ditakdirkan moal jadi pamajikan orang pasti moal baik sejuta kali kahayang kawin jeung eta
qadar Allah kidituna tetep bae mun itu teu paeh urang nu paeh atawa direbut batur karena terjadi bae geus terjadi sadiakeun modal dek dagang urang ka ditu hibah urang hayang dagang sanggeus dagang hayang kitu untung tapi dina qadarna bakal rugi bejejes 1 juta kali modal ratusan puluhan miliaran juta qadar bakal untung mah rugi bae di sawabikul himam la takhriku moal bisa tah eta teh dibuktikeun ku perasaan nu mantak ngaji hikam mah kudu dibalikeun macana cak guru teu kaharti guru bebeja maca hikam mah mun can dibalikeun can bisa lamun masih keneh kos kieu keneh bae lah tah mah bebah lalagan maca hikam mah kudu dibalikeun sugan teh mah dibalikeun macana dibalikeun perasaan lamun urang can tibalik perasaan lain wali ragap bae diri urang mah kieu aya Allah aya naon dalilna aya dada melanana syariat keneh kudu kumaha tuh aya aing ieu aing aya ieu ku ari ieu tina eueuh kana aya tah eta teh dalil ayana Allah ulah Allah aya dalilna aya aing atuh leutik amat ayana Allah didalilan ku urang pan ai dalil mah tunjang ai tunjang mah tuh kudu teger ai iya Allah nu maha sagala-gala didalilan ku urang tibalik tuh geus mulai jijah oge nya ngan sia ulah waka kadinya heulanan ieu mah keur carita ieu mah keur dongeng sia mah sia bae heulanan ente bae heulanan mun ngaji tauhid da wujud artina aya nya aya Allah dada melana aya Allah aya dalil aya dada melanana dada melantai jadi dalil Allah sedangkan cek ilmu mantek dalil teh hujah teh tunjang Allah teh maha sagala-galana ditunjang kudu eueuh teu kaharti cek saatu ilah mainnya aing mah tunjangna lemah amat kudu kumaha tuh urang aya ti eueuh ka aya tah ieu didalilan ku ayana Allah tibalik tamun hikam geus maca hikam tibalik meunang ngaijazahkeun ka batur heulanan jadi lo mencan tibalik can bisa nah iya urang dituntun ku guru iya kabairna tinggalkan iya sogoirna tinggalkan warona tarik pasrahna ka Gusti Allah lamun urang geus pasrah jasa engke ge bakalna urang kos lalayangan moal layangan dibetot turun sanggeus dibetot turun det naon garang-garangna digitukeun teh diulur tuh ayo osok masih ngadulang layangan penyaho dasar tukang ngadulang layangan kabeh ulur tarik kemat kemat kakalerkeun jet urang kos nang layangan dioper-oper kunu mentangna urang ge awak teh kos nang layangan bae dipentang ku Gusti Allah lempang sia diuk sia kiceup sia dengekeun ku sia sok sia geus tah eta teh hese hayang datang ka perasaan bahwa urang teh aya dina tungtung curug Allah cek ngomong sompral nama tak ndek datang kadinya mun geus datang kadinya wali ngaranna maka baca hikamna dibalikeun sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar kahayang urang teh moal bisa ngabedah kana qadar Allah atuh ai kos kitu mah urang tuturkeun atuh qadar Allah jah kahayang tinggal kahayang ai cak qadar mah henteu bae urang henteu ai cak qadar heueuh mah heueuh bae urang nuturkeun qadar yuk atuh eta nu bagus mah cara nuturkeun qadar ieu lah kudu boga guru. Nah iya nu hese ge dengan guruna eueuh cenah bareng atuh aya satungtung dunia aya can kiamat guru torekat aya coba cenah pangneangankeun atuh guru torekatna guru torekat mah kadang-kadang babarengan jeung urang kadang-kadang ngobrol jeung urang kok atuh teu nembongkeun jeung teu mere atuh pun siana can siap encan siap kacangna geus aya jagongna geus aya dek dipelakeun ari encan digaru-garu acan mah deuk kumaha melakna kacangna geus aya parena geus aya sawahna can dipacul-pacul acan mah atuh deuk kumaha ditandurkeunana geus dideuleu heula kesiapan tanahna ieu nak dipelakan pare woh lamun geus diwaluku geus digaru geus siap kakarak ditembongkeun ieu bibitna kieu cara melakna ieu deuk melak kacang mana tanahna tah ieu zikirna geus aya nu deuk mere zikirna geus aya lahanna nu can aya tah dibalikeun ke bakal dibalik sorangan urang sawabikul himam la takhriku aswarul aqdar jak kabeh ge ku qadar Allah
atuh urang teh moal bisa nabrak karena qadar Allah, kahayang tinggal kahayang ai bertentangan jeung qadar Allah nu menang. Kajen kuku mah ge urang hayang kawin jeung itu cak qadar Allah henteu bae, urang embung kawin jeung itu cak qadar Allah kawin mah kawin bae, urang teh hayang sugih cak qadar Allah susah bae, urang hayang susah cak qadar Allah sugih bae. Oh ai kitu mah atuh maningan ge urang pasrah kana qadar, eta lah nu dimaksud ku wali, eta lah nu dimaksud ku hikam. Ngan deuk pasrah kana qadar Allah na kudu aya nu nungtun, nah ieu lah metodena. Nah iya kakarak secara global hungkul, oh jaheu nya kos kitu tinggal pasrah ka qadar. Geus lamun urang pasrah ka qadar mah nikmat bae, nikmat ngeunaheun moal aya ngarasula ka Gusti Allah, ngeunaheun jasa tiis kana hate. Urang kuari hirup datang ka dieu di naon kitu ngaran urang sadar ieu nang papasena Allah datang ka dieu teh des beres, tinggal urang kuari menuju ka hareup. Nu enggeus ka tukang teh ya dosa malulu berarti lantaran urang teh ku sakieu ku salat 5 waktu jeung naon kitu ngaranna rawatibna jeung wiridanana engke di mana urang diangkat dari pangkat sholihin eta salat urang teh asa dosa, eta urang salat urang eta asa dosa, diangkat jadi wali di pangkat sholihin teh urang asa dosa. Urang teh tan nobatan keur jadi sholihin ge ieu teh teu kaburu bae, teu kaburu lain teu kaburu teu anggeus-anggeus ditobatan bae urang. Eta kos gitu jadi lain nobatan itu lain nobatan kabair sobair nobatan urang di pangkat solihin ge ieu teh teu anggeus-anggeus istighfar deui tah. Jadi kuari mah hayang tunduk kana qadar Allah. Nah ieu bakal timbul khawarik tidinya timbul sorangan wa kaunul ahwal mawahib yakni ba'da taharruk fi jalbiha kataharrukil awaid wa huduri hal kizikri hadir jeung riungan zikir. Lain riungan zikir cara urang lain khusus ahli-ahli beat, ahli-ahli beat eta babarengan mungkin unggal poe, mungkin saminggu sakali, mungkin sebulan sakali aya perkumpulan disebut halqah riungan zikir itu bebas khusus bae jang ningkatkeun jeung guruna engke guruna mere cara la ilaha illallah ke kanyahoan salah ye salah ta zikirna salah gidegna make gideg heula make napas heula ke geus beres naik geus beres naik engke kanyahoan nu salah ke kanyahoan nu bener engke geus jadi nama teu kudu budak gideg. Nges jadi nama jak nges perasaan urang teh ayat di lautan ilmu Allah, urang aya perasaan ayat di lautan basar Allah, urang teh ayat di lautan sama Allah. Hasil tapak urang teh nges dikelekep dina ilmu Allah. Nges bae urang keur kuku bage babarengan jeung Allah bae di masjid asa jeung Allah, di majlis asa jeung Allah, di mushola asa jeung Allah, atuh di kota asa jeung Allah, di leuweung asa jeung Allah. Nu mantak nya mah teu kahalangan ku rame, teu kahalangan ku nanaon, sanajan di nu rame Allah bae hate teh. Nu rame-rame teu kadeuleu ku nyana. Sanajan kadeuleu eta teh dianggap ku nyana hiji Allah bae. Teu kakarak secara global bang ieu hulanan tah lit jadi wali teh kahorkil awaid wa huduri hal kizikri wasima jeung ngadenge mata parugil batin ke anjuran-anjuran guru bari batin urang kosong nanaon hanya ngadengekeun we ti guru sehingga urang bisa meraktekeun naon hasil ti guru kosongkeun minal alaik tina alaqah tina dunia tina makhluk tina nafsu tina setan. Urang ngomong gitu ku hese amat ku cara metode nu tadi bakal eueuh sorangan. Urang kuari kita ulah resep kana dunia moal bisa kajen ku kumaha ge dipaksakeun ge moal bisa lantaran urangna encan berangkat. Ketika urang geus berangkat, nah kudu ninggalkeun ieu, ninggalkeun ieu, resep dunia eueuh sorangan. Sorangan komo lamun urang geus dibere ku Gusti Allah kaladzatan zauk ngeunah horenganan zikir teh, ngeunah horenganan salat teh geus pohoan bae kana dunia. Dibere ngeunaheun salat teh Allahu Akbar hese nyaritakeunana ngeunah eta lantaran naon kasisi kagigir ka luhur ka hareup Allah sedengkeun urang teh nang nyieun Allah urang bebarengan jeung nu nyieun engke bakal balik ku Allah bakal ditanya ku Gusti Allah urangna kuari geus deukeut jeung Allah nikmat amat naon hartina jahe nanaonan naon hartina gadis Lampung nanaonan nu aya mah ribut malulu nanaonan naon hartina baby band naon hartina pabrik dibandingkan pancak Gusti Allah sia jeung boga sia panu aing
sia jeung milik ku siapa nu aing ai siana kuari jeung geus deukeut jeung aing teu nganggap urang kana naon nu aya. Nailah sekadar metode cara heula geus urang ulah sosolonongan kuari mah urang keur syariat nyareat bae ngan urang sabisa-bisa naon anu sok dibacakeun ku guru dipraktekeun urang tuturkeun ulah ria sabisa-bisa urang ulah ujub sabisa-bisa urang jeung adab-adabanana sabisa-bisa urang eta ge sarua bae kos kitu ge ngan encan make bimbingan khusus doang ai dina zahir mah bakal akur jeung bakal ngeunaheun sarua salat ge ngan ngeunah biasa bae encan ngeunah nu sakumaha moal ngeunah nu sakumaha dibimbing ku guru ngeunah mah ngeunah tadi coba ge nu tadi da urang usolli sejak kaula salat fardu zuhur 4 rakaat capek teh salat kos kitu lain lalagan capek bae sok tinggalkeun geura Allahu akbar Allah nu maha agung bakal hampang Allahu akbar ih ngeunaheun salat ti peuting teh sababaraha rakaat ieu mah lain lalagaan urang mah wani sumpah lamun urang make Allahu akbar menang 4 menang genep ge capek tapi urang lah Allah mah nyahoeun ya urang nu mantak hudang ge dihudangkeun ku Gusti Allah nangtung tengah peuting ieu teh pan nyahona urang tahajud teh Gusti Allah atuh Allah teh nyahoeun men urang dijieun ge nyahoeun geus Allahu akbar hampang bakalan ngeunaheun tepatnya dijerokeun teh nya beusi urang pindah ulah urang mah makom salat bae makom sake lamun geus beat mulai teh kitu sorangan oh jah heueuh gerak urang ternyata digerakkeun ku Gusti Allah horenganan je atuh hirupna ge nang pamere Allah geus datang ka ajal mah dicabut ku Allah atuh kunaon atuh urang meta sorangan nu mantap ulah meta sorangan arif dabsaka minat tadbir senangkeun diri maneh tina uras-urus dunia pamakoma bihi gairuka angka la takum bihi lidafsik di mana-mana urusan dunia aya nu ngurus Allah ulah sok milu-milu ngurus siapa ibadah ka Gusti Allah dunia aya nu ngurus urang mah lain ai ibadah nu dititah ku Allah henteu ari dunia nu diurus ku Allah ku urang diurus ai sia ikut campur urusan aing cek Allah bloon amat balikeun ku urang eta mah makom syariat lamun dimakomkeun makom hakikat teu meunang urang urusan dunia turun pangkat urang aya sir bae hayang kana dunia turun pangkat kunaon dipake ka hayang jata mau urusan aing anu diudag-udag ge ku aing teu dibere mah henteu bae cak Gusti Allah anu henteu diudag-udag ge ku aing dibere mah dibere bae yakinkeun urusan aing teh mah siapa bae madep ka aing bisa araredan ieu lamun diteruskeun bisa araredan datang ka ieu mah ieu ka pamajikan warung urusan teh kunaon geus kumaha Allah bae mah lu badak diselang-selang gak iya bahaya ngaji hikam mah bahaya ngaji iya bahaya badak diselang-selang ieu mah asal nyaho bae heula engke lamun praktek mah kitu sorangan urang ge isuk-isuk sorangan urang lamun diuk bae neuleuh jelema hilir mudik ya Allah ya Rabbi salamet tamoal teh si jelema ngudag-gudag nu ka pabrik nu ka pasar pan geus diurus ku Allah kok make diudag-udag asana cilaka komo lamun teu make aturan syariat aya maling teh aya korupsi teh duh cilaka jasa eta teh napakuran eta bae ge waduh teu bae bari diuk ibadah nu panggede-gede tafakkur saatin afdalu woh beung sabaraha tah tanyakeun Habib Rojak ge nu mantap Habib Rojak mah kilok salatnya nama tafakur bae bari ngaroko nya nama siet dak rokok meuli deui nya nama ajeuna mah salat henteu tafakur henteu geus di luar dugaan geus kadinya mah geus hese bae iwal tinu ngalaksanakeun nya engke kanyahoan si itu norekat sebenarnya mah si itu norekat teu kudu bebejak kanyahoan naon tina langkah-langkah pagawean jeung tingkah bakal kanyahoan sorang nyambung ke nanya di mana menang sana datang kitu bae atuh kula
tak baik ke Bandung. Begitu ke Bandung atupan santri loba jasa kunaon tuh dipanggil di mana kenging sanad jih nyahoeun ti mana teu nyahoeun terus dibawa ku nyana ke Bandung naik mobil kayak ditanya deui di mana encan buka rahasia di mana kenging sanad ujang sakali encan dua kali encan tilu kali nyana keukeung nah di mana oh abdi kenging